Assalamualaikum Sampurasun. Urang tepang deui dina kanal Sunda, tempat diajar nyorios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngadongeng deui anu judulna Sakadang Peucang Maling Bonteng. Mangga sok golosor. Peucang bahasa Indonesiana menjangan, mangrupa hiji sato anu kadaharan dangdaunan atawa jukut. Bahasa ilmiahna disebut herbivora. Dina hiji poe aya sakadang peucang anu nyasar ka pakeponan. Basa manehna abring-abringan jeung babaturanana ulin ka deukeut di lemburan, manehna papisah lantaran teu bisa ngajeleng waktu rek mentas lebab. Aduh kumahanya mangkading lapar ieu teh, gerentas hatena. Padahal waktu geus nyedak kabeurang, geus nyedak kudu barang dahar. Sabot luwak lieu ka kenca ka katuhu, kumanehna katempo aya kebon bonteng anu keur meujeuhna alaheun. Bakating ku laparna ngan kabar supaya bonteng eta teh di daharan ampir beak sadari. Geus seubeuh manehna buru-buru imit meh teu kanyahoan ku patani anu boga eta pelah bonteng. Teu lila ti harita torojol patani anu boga kebon teh datang. Manehna reuwas nempo pepelakana di raja sato nepi ka bonteng anu keur meujeuhna alaeun lapur tinggal tangkalna anu solengkrah. Manehna kacida ambekna lantaran kajadian eta teh lain sakali, unggah rek panen sok aya wae sato anu miheulaan. Ku kituna mah pantes da kebonna aya di sisi leuweung, sedengkeun pagerna teu pati rapet. Salian ti bagong anu sok ngarowekan dapuran cau, sok aya oge monyet atawa lutung anu ngaranjah pepelakan. Dibarengan ku rasa kaambek, patani eta terus nyieun bebegig anu di bajuan meh tiga jelema. Eta bebegig di baluran ku leugeut anu kacida rapetna. Naon-naon wae anu nempel kana eta leugeut bakal hese ngalepaskeunana. Rasakeun sia mun beunang ku aing rek dipeunceut, ceuk patani ngomong sorangan. Terus babegig eta teh ditangtungkeun si saung yang hareupan pelak bonteng. Isukna sakadang peucang datang deui. Manehna kangeunahan sanggeus kamari ngadaharan bonteng di dinya jadi deudeuyeun. Tapi karek gesuk manehna reuwas lantaran patani geus nyampak teu katempo ti datangna. Mimitina mah manehna ngarempod rek balik deui. Geus kitu peucang api-api rek minta bonteng ka patani. "Mang, minta bonteng kuring nya," ceuk manehna. Sakali, dua kali, nepi ka 5 kali nanya ka eta jelema. Jelema teh teu nembalan atuh peucang ambek nepi ka ditejeh eta jelema teh. Tapi suku peucang jadi napel kana eta jelemaan, terus manehna totojer satak terbangga. Tapi lain leupas kalah kabeuki napel kana awakna. Peucang akhirna ngabangingik ceurik. Geus satekah polah ngaleupaskeun awakna tina leugeut tapi kalah ka beak tanaga. Ceurikna mah lain pedah nu tanaga beak, tapi sieun dikitu kieu sabab pasti ditewak ku patani. Poe geus rada beurang, panon poe geus mingrai kabeh. Ibun dina jukut geus gararing, patani ti kajauhan katempo ngagedig muru ka kebon. Peucang ukur ngahep-hep pasrah kana nasibna katewak ku patani anu kebonna dijarah ku manehna. Benang sia maneh ayeuna mah, ceuk patani bari nyorowok terus nalian eta peucang. Peucang teu ngalawan, salian ti teu walakaya tanah geus beak, manehna oge ngarasa salah geus maling pepelakan anu nang hese capek ngurus pati. "Manehnya nu sok ngagalak ka kebon aing teh," ceuk patani nyentak. "Henteu mang, kuring mah kakara 2 kali jeung kamari. Eta ge kapaksa da kuring nyasab pisah jeung babaturan. Hari beteung geus kukurubukan, tapi teu bisa ngadaharna naon." Embal sakadang peucang. "Bohong sia, geus remen bon kuring diranjah ku sato. Dipeuncit ceuk ku aing tuman," ceuk patani bari nyepot gedog.
Cimata pecang begini rucut, hampura mang tapi bener lain kuring wungkul, dan ubelah dituma lain diranjah ke kuring, cek pecang baru nunjuk kana gerengan cengeng. Singkat carita patani ngalupaskeun eta pecang, tapi dibere syarat mun sakali-kali deui datang kadinya rek ditewak jeung dipeujkeun. Sanggeus kitu pecang buru-buru init kalebeun maehna kapok ngasakali-kali deui ngaranjah ka kebon patani. Mung sakitu rupina dongeng anu judulna Sakadang Pecang Maling Bonteng. Dalam cerita tadi ada beberapa kata yang perlu penjelasan. Yang pertama itu leget. Leget itu seperti lem tikus yang biasa digunakan untuk menjerat tikus. Di perkampungan biasa juga dipakai untuk menjerat burung. Kemudian sagarit, sagarit itu adalah satu petak tanam. Jadi kalau di kebun menanam sesuatu itu dibikin petak-petak yang pinggirnya digunakan untuk irigasi sehingga tanaman-tanaman itu tidak kena genangan air. Terus pasolengkrah. Pasolengkrah itu hancur berantakan. Yang terakhir adalah ditejeh. Ditejeh itu ditendang pakai kaki belakang ke arah belakang juga. Jadi istilah ditejeh itu hanya bisa digunakan untuk binatang-binatang berkaki empat. Hatur nuhun.